cepot teh naon aya hartina, astra jingga teh naon aya hartina. Di mana diajarna? Di Giri Harja aya hartina. Giri Leuweung raja teh karharjaan hirup, subur makmur gemah ripah repeh rapi, reaketon buncir leuit loba duit, bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah, masyarakatna sareundeuh saigel sabobot sapihanean, kacai jadi saluwi ka darat jadi salogak, kalimat sate kalimat manunggal nu ngahijikeun, nu ngajirim nu ngajeng nu ngajirim keunana, cai jeung taneuhna, taneuh jeung anginna, angin jeung panan poena, hirup jeung huripna, eta teh dihijikeunana ku kalimat sate kalimat tunggal nu ngamanunggalkeun, eta teh falsafah bertuhanna urang Sunda anu moal bisa eta falsafah dipotongkeun ku ajaran manawe oge. Ngan urang teu ngalarti lain agama cenah. Pan agama teh nu kautamaan Islam teh tauhid. Ari tauhid teh manunggal diri jeung Gustina, teu nganggap Gusti makhluk, tapi Gusti Kholik anu ngawasa sadaya alam jagat gede, jagat leutik saur Kang Godi, alam karasa jeung alam teu karampa, alam ayeuna jeung alam baheula malah Sunda mah teu dipisahkeun alam teh, alam bihari, alam kiwari jeung alam poisuk teh kan ngahiji disebutna kalanggengan. Falsafah anu kieu gedena teu kahartieun ku masyarakat nu ngeusianana, da para pamimpinna pan teu apal kana jati dirina. Lamun teu apal ka jati dirina, teu apal ka kautamaan hirupna. Lamun teu apal kana kautamaan hirupna, moal apal kanu ngahirupkeunana. Sing saha anu teu apal ka diri, moal apal ka Gusti. Mantake mi Gustina kanu deukeut we, kanu deukeut dinu diri urang. Gusti lain anu urang parasea parabut Gusti. Ari agama teh ageman. Saur Abah teh pan disebutna teh tungtunan. Ari tungtunan teh pan iteuk, ari iteuk teh tetekon, ari tetekon di nu ngawayang teh meunang lalakona di ropea, meunang wayangna aya nu utah, meunang wayangna anu udud, anu teu meunang leungit mah naon? Nungtun kanu jalan la ilaha illallah. Urang Sunda teh malsapahna di gunung. Ari gunung teh pan mancrit ka luhur, nauhid disebutna alam kahiyangan, lemurna parahiyangan, tempat ngumpulna jalma-jalma nu ngahiang. Ari jalma-jalma nu ngahiang teh jalma kumpulna jalma-jalma geus teu butuh kadunyaan. Mantake nu cicing di gunung ulah jalma nu butuh dunya. Lamun nu cicing di gunung jalma butuh dunya, gunungna ditalugaran, dikomersilkeun, dikomersialisasikeun, ruksak kahiyanganana, banjir di mamana.